Kela tadi teh orang oge ngabanungan da urang teh datang ka dieu teh lain datang ka bawa ku angin lain datang ka bawa ku Cileunca tapi kurang datang ka dieu teh estuk ka bawa ku motor masing-masing banyak orang milu tadi asarek kita bensin eta mah motor orang mah ku hijet boga hajat dijual tadi cu ieu maneh beungeut jiga ka Cidareme nengkeun gimana heeh jadi dinas tapi datang orang ka dieu teh ku dasarna panggulem Saiful Hajat hoyong dihibur ku urang sararea lain hoyong dihibur da urang oge hayang ngahibur da ieu teh lain saha dulur urang sorangan bari dina rarangkan naon tadi teh akad pernikahan nikah paratos akadna geus didumakeun mumplu kamu anjeunna nya di anjing-anjing ka keluarnya geus mere maneh wajangan geus wajangan model kumaha da ieu teh rek ngambah rumah tangga anu mimiti berarti suang papatahan ku urang da ngaran anu mimiti mah kadang-kadang bisa sasap lamun anu unduh pada intina rumah tangga itu nu kapanggih ku urang asal ulah galak timburu oh gitu heeh model awewe ka lalakina nya awe ka lalakina lalaki ka awena ulah galak timburu nya ngan timburu mah meunang asal ulah timburuan da timburu mah manusiawi atuh sing teu ge ieu teh panganten meureun panganten teh aya hartina panganten aya panganten panganten dahar aya ten teh duaan jadi dahar duaan benernya euy nah engke penting sabubarna urang da eueuh hiburan engke papanganten ayeuna mah beda deui ngaranna di Sunda aya panganten aya papanganten ari papanganten pangan dahar heeh ten duaan aya papanganten aya papang teh kiih heeh aya ten dua jadi kiih dua alah nu penting mah keur ngambah eta mah teh kudu di papatahan nu penting mah keur ngambah rumah tangga ulah galak timburu dicontohkan rumah tangga hayang salamet mulus nya ceuk kasarna nepi ka paketrok gitu ulah galak timburu tah contoh pas urang teu pernah ganti urang mah sabak jadi mana mah teu gunta ganti bandar mah geus kaalaman ku bandar mah maneh mah aing ngomong teh mun sok bener jadi teu gunta ganti henteu kan kos mending balik cik siap teh tetangga jeung suara-suaranya namun bang heula nah hianat tetangga memang batun oke musuh tidak usah dicari musuh sejati mah teman sendiri nah berarti nasi singkos mah nyambung jarum sung ngomong gitu sote asa aya jalan ngomong naik kos jadi ulang dalam nya nasi ingkos aing mau datang tadi jadi ulang dalam timur contoh model ieu contoh kurang manggung ari ngaran manggung jeung artis gaun pamajikan urang mah tapi nyaho kebiasaan gitu rona balik jam sabaraha tenang bos sabalikna urang oge pamajikan bebas ke pamajikan tenang pemajikan ke pasar surang pamajikan ke pasar tidur subuh balik maghrib Bebas. bebas positif mikirna ngantri di pasar bebas bebas murid lamun murid pemajikan maneh poli balik maghrib bebas masya Allah bebas bisa halus intina penyakit tina hate pemajikan yang kalaju pomrut penting sorangan bebas halus maneh euy contoh ulah koroni ngerek arisan kamari pamajikan piknik bebas jika halus euy ulah piknik ulah balanja ulah rek arisan urang mah nepi ka pamajikan rek manggih dahar jeung bebas Yos, jadi Yos mah bager tara gunta ganti pamajikan lain alus cek urang mah pikun kitu mah
lain pikun tuluy tuturkan ka hayang pamajikan tuturkan da kudu nafkahan sekarang pakai orang mah pamajikan nu penting mah eta da awewe mana sih benar-benar pamajikan hayang geulang di geulangan salagi kadada jeung kaduga bener pamajikan apal maneh pamajikan hayangan kursi di korsian Hayangan kalung. di galungan hayangan imah di imahan halus tah malahan kamari da ieu mau tengah putih pamajikan hayang kieu dikihan ku aing mana heuh iya amit amit alah eta mah deui ya pada intina mah copot nu alusna ulah galak timburu ai timburu mah meunang asal ulah timburuan manusiawi timburu mah ngarah awet tempo urang da ari jalma mah ngukur akhlak kalakuan jalma mah teu bisa diukur ku tangtung jeung rupa oh gitu ajeun ting gondrong di anting hatena mah ujet oh ujet teh Ustaz Jepri yang mentua karo di sate maneh mah ih betul bener kajian rupa monyet tapi kelakuan manusia tawadan urang tah model mana rupa manusia tapi kelakuan monyet model orang geus ah model orang Ya, aya YouTuber cenah. waduh itu urang tanda tangan Ya, sok zaman ayeuna nya geus beuki edan sagala ogeannya, tapi kan we tetep urang tetep keimanan Allah. Aya ku Gusti, rezeki mah geus aya nu ngatur. Aya zaman edan di prima dosa. zaman edan kasangan Cing mah udah cing. Jeung saware ayeuna teh zaman edan. Hargaan naraik kekatahan ampun teuing biasa 10.000 temahi pake tiluan dernombokan kapaksa nyiar injeman pake tamun imah majikan nabar banyak naon anak sahat patah sirah nyanyautan banyak kan biasa 10.000 temahi pake tiluan gernombokan kapaksa nyiar injeman soknya mah ini iraan nu di luhur hirupna rek siga kuring alah ngarasa lieur tujuh kuring makanan mah geus puguh kuring mah ieu tacan manggih kesenang bulog bari yawang bayangan we maya beer eta kuring mah eta beate tama beas rasin teu kabagi kalah asin oh euy hirup nu ripuh beuki ripuh anu senang beuki